atunya kabayan tiasa sukses besan oge ari hirup kieu wae mah. Hayang kabayan teh kaluar ti tina kehidupan anu kalam ieu. Bosan oge lamun kieu wae mah hirup teh ngandahar ka sawah, bali, macut kitu we terus bosan pisan atuh ya Allah. Dan bukalah mata hatimu, melihatnya pernah terluka. Ih, bukan gitu, ay kamu. Gimana tuh Ayu Wendy? Melihatnya lemah terluka. Oh ya udah tuh, ayo lanjut lagi. Lihatlah dan eta kabayan. Mana itu? Eta. Oh, kabayan. Kabayan. Tunggu. Berikan kami waktu 10 detik untuk menyampaikan salam keceriaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini centil gitu atuh salamna. Terus tadi naon? Ini goreng gitu laguna teu ngeunaheun di dengan lagi. Ih, kabayan, kesel ya Wendy. Kenapa marah-marah sama Wendy kayak gitu? Nanti bilangin sama mami lo. Ah, dasaran mah anak mama. Kenapa tuh kabayan ngeron gitu lah mau ditinggal ku Ajang mah. Kieu berat maraneh teu bosan kitu kanu kahirupan maraneh. Bosan kunaon atuh berada Ajang mah biasa wae. Lain kitu, teu hayang kitu kahirupan teh leuwih maju. Urang mah hayang dah hirup teh jiga batur. Ya mau gimana lagi atuh, udah nasib ini mah. Oh, mending tarimakeun we da geus nasib ti Gusti Allah. Oge nya, anu urang bisa berdoa jeung ikhtiar hungkul. Bener teu? Geus we macul cing getol keur keluarga maneh kan. Siap lah kan. Naon atuh teh? Iya Kang, itu teh hoyong gaduh handphone atau juga babaturan Kang. Ya kumaha atuh teh? Akang ge hoyong da hese. Kadang jang tuang ge sok kurang, nya sing seueur ngadong awe sugan aya milikna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk mah. Naon? Imas hoyong sakola atuh jiga batur, sarakola unggal enjing teh. Iyang keneng lamun tos aya acisna. Nyantos atuh mah Imas bade ameng deui nya. Nah, hati-hatinya. Tuh Kang, ayeuna deui si Imas hoyong sakola. Muhun teh kumaha atuh? Aya nama kieu we, urang entong ngandalkeun teuing di sawah. Mending nyeun usaha leutik-leutikan ge kajeun. Iya Kang, tapi modalnya di mana atuh? Orang cubian we atuh, nambut kasih ambu. Muhun Kang, urang cobi sugan we di Pasir Nambut. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Kamu sih. Jangan berantem dulu. Kiki cuma minta permen susu. Real milk, susu asli milk kita. Ini permen susu mahal. 3 loli milk kita setara dengan 120 kalori. Kang, iya Kang, lumayan aya sakedik lah. Oh, nya, turun Kang. Mun, langsungna. Saya gagayaan Mas yang kabatur. Ulah kitu atuh teung, rezeki mah ti mana we. Bising we si eta teh kan leuwih ripuh ti arurang. Muhun, kumaha Kang. Kitu nya. Kang. Ka dieu heula atuh, ngobrol-ngobrol heula. Oh, mohon Kang. Ayo ngiring istirahat. Ya Kang. Punten pangadamakeun heula kopi 2 sakedap. Muhun Kang, sakedap. Kumaha Kang? Di mana linggi teh? Eta abdi mah di Cicadas. Oh, lumayan atuh nya tebi di ka dieu. Mohon Kang, lumayan. Ngedar we ieu mah. Oh, mohon atuh sok. Mana Kang? Kang, mana tuh Kang Sulina? Entos muli bieu namanya pisan rusuh cenah. Atuh, geus dijieun. Menilami. Tos we lah. Yang kita mah nya. Jalannya Kang, pesan. Mohon mangga. Tos. Atos Kang. Teu, hayu urang ka bumi si Amut ya, urang lemur atos. Hayu Kang. Yuk. Mah. Mas.
Balik kamarana tuh menit ngajak. Iya mas, ada kak Imas Ima. Ngiring atuh mah. Nya, hayu mas. Mau kemana tuh kalian teh keluarga berencana? Berencana naon? Berencana micin si Ima. Ya. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Kabayan itu Dimas. Iya, incu abah terus gede deui ini ya. Ari si Angguna ke mana, Bah? Ka warung tadi teh. Mau ke warung? Itu mangga di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Amu. Ayah kabayan gini. Kamu Sok calalik atuh. Kumaha daramang menisono ieu teh? Alhamdulillah, saya sawalerna. Alhamdulillah tuhnya di dieu ge sami daramang. Ciem bu, kabayan jeung iteung ka dieu teh gaduh maksad hoyong ngawarung leuletikan weh. Oh, gitu. Terus kumaha? Nyambu, tapi tegaduh modal ya teh. Bade nambut lamun tiasa mah 1 juta weh. Kumaha nya teh sama abi teh karek meuli motor. Oh, gitu nyambu. Hayu 500 aya teh. 500 naon? 500 perak mah aya. Oh, Nyantel tuh, Bu. 500.000, 500 perak mah meh naon. Kan jang meuli plastik na hungkul. Teu aya kabayan panan kamari dipake. Ieu jeung sapope ambu sesana mah. Yang geus atunya pada euih wae. Atuh mendingan sakedap di dieu sama keneh ambu teh. Atuh da kumaha tos magrib. Nah, geus atuh mohon hati-hati di jalan. nyambu. Atunya. Euih heula Bu. Langsung. Dingin. Aku cuma mau bembeng langsung, nggak mau dingin. Dingin, crunchy, jadi mau. Iya, suka yang dingin juga. Langsung renyah benar di mulut. Cie, suka yang langsung juga. Bang Bang, 4 kelezatan dalam 1 gigitan. Enak dimakan dingin atau langsung. Cie, nikah. Beng beng, beda makannya, beda enaknya. Tadi eta si kabayan ngakaknya. Nah, ya. Punten, iya laras kampung Pasir Honje. Oh, mohon laras. Terang di mana Bumina kabayan? Oh, mohon terang Bumina terang gitu. Tapi biasana kabayan teh we kieu keur di sawah. Oh gitu, paling mana sawahnya? Eta teras handap teh. Hatur nuhun Kang teh. Ya sami-sami. Iya sareng kabaya. Mun terus ayeuna damel naon, Kang? Kieu we abi mah ngajaga sawah. Ayeuna abi bade uwi. Bade uwi? Mohon. Ima Akang emang di mana, Kang? Pali luhur. Oh, biasa kadi itu sakedap. Mohon biasa. Mangga tuh. Tuh, itu keluar heula teh. Nya teh. Aya naon Kang? Iya. Aya. Akan gaduh anak. Mohon gaduh hiji ge kumahanya da hese kanggo sakola acan ge teu kabiayaan. Nah tiasa kitu Kang. Mohon nya da kumaha deui kanggo mameh kadang sok pirang kene. Nah, biasa we. Ayeuna di mana Kang? Aya di Lebet. Dimas, keluar heula kenapa? Iya, mohon tanya. Ada yang namanya saha? Dimas Pak. Dimas soyong sakola ayeuna. Hoyong Pak, tapi dah aku mah si bapak sama si mamah nage teh gaduh acis karunya. Oh gitu. Mohon gitu dah kumaha deui ya tuh kan. Sehari akan kenging sabaraha tina ngajak di sawah.
kenging 30.000 kanggo eta mah ngacang jeung sangu anu serbeasna jeung rencangna. Ai bojo akang ayeuna damel naon? Ya kitu we. Ngabantosan kadang teuran ka sawah. Kumaha Bapak ayeuna gaduh maksud teu? Mohon abi teh hoyong usaha gitu. Buka warung bakso. Ya alit-alitan gitu naon. Nanti gaduh modal. Ajudan. Siap. Bapak kenging artos 6 juta. Nu kudu dibalanjakeun. Alhamdulillah Pak, teu nuhun Pak. Perjanjianna lamun aya pulangan saeutikun berekeun deui ka abdi. Siap Pak. Bapak direncangan ku timer abdi. Ya sareng ajudan abdi. Waktosna dimulai ti ayeuna. Kang, TV, sareng ajusian. Sama-sama. Beres Kang. Alhamdulillah. Terus tinggalan Kang. Barangna Kang masih di mobil Kang. Sepatu ieu tadi. Saron hungkul Kang di pasar tadi. Meser ieu TV kan tadi nitip saya. Terus acuk si Imas yang sekolah. Terus meser kenting. Oke terus balocon sembako sareng yang usaha teh. Alhamdulillahnya Kang. Mohon biasa gitu. Mohon. Bakal niat jeung usaha dibarenganku doa insyaallah rezeki bakal datang. Jika kabayan ayeuna we kumaha? Henteu pernah diduga ku arurang. Abdi Mr. Manik wilujeng tepang di wang kaget salah jeung na. Mimpi uang kaget saha deh ieu teh. Akang kabayan. Nuhun. Afrika, iya. Ada yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Udah. Nanti dingin loh. Ini dia es krim rasa jarum. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Diputar, dijilat, dicelupin. Hanya Oreo. Iya si jualan bakso teh. Oh iya halus gini ijo-ijo kieu. Nya atuh. Ku usaha jeung doa mah KBG bisa. Wih, Ikhtiar. halus gini. Hawana tiris kieu nya. Ih, mending tiris kieu. Kan ngahaja kita mah rada sejuk-sejuk biasalah kota Oh. mah. Oh iya makanya. Wih, galon kuning. Iya hasilnya. Wih, halus kieu. Oh my god, kolam renang. Wih, halus kieu. Wih, dia ke mana? Di mana? Foto heula handphone anyar. Hidup teh menina lang sakieu. Pican Seima. Pican. Dua, tiga.
Acan. I can see it clearer in my dreams. So I prove myself wrong to believe it. Leaning in the backseat on my own. So I lay my heart on your spirit. With grace I live, I found you're all I need and want. With grace I live, I found you're all I need and want. You're so lonely, swear you never go. While you're underneath my skin slowly grow. If you ever wonder